yang minum. Cai lagi beak, ima kudu naheur meureunaan jigana teh. Gas beak deui kumaha atuh ieu teh? Ya, ieu adi heula rek nitah. Heng. Arek nitah naon teh? Iya tah pangisiankeun galon beak jeung gas sekalian. Heuh heg, bawa ku teteh ka hareup galonna, ieu rek ngaluarkeun la motorna. Heuh heg atuh. Oh, sorry. Pukul, sana pukul. Bisa tinggal luarkeun anak, link bisa meureun sok. Ieu galona ya. Tinggal naoneun, tinggal gas. Oh, itu ari si Iya. Ari gasna acan. Awas sampai dicarekan mun balik. Heuh, drog si Iya mah. Kalah kadon ngabelesur. Ari ieu ke ngisian gasna kumaha gerak. Tah geuning si Iya teh datang. Ya itu pikiran mana kumaha sih? Emang maksudna teteh kumaha? Heuh maksud teh ngisian galon teh jeung ngisian gasna sakalian. Kalah ngadon indit ngabelesur. Jeung deui eta caina kosong nah teh desian. Hor ari teteh pan tadi teh nitah digasnya geus we ya oge init. Maksud teh tinggal mawa gasna lain ngagas motor. Terus eta nah make teh desian caina. Oh maksud teh titah dibawa tabung gasna. Heueuh maksud teh kitu. Oh ari sugan teh titah digas we motorna matak ngabelesur init. Ari ieu mah galon da eueuh depotna ge tutup. Dasar koplak ieu mah ah.